Mentek lamun jelema loba dahar jauh ku malaikat. Ciri jelema nu loba dahar dayut betul. Asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat. Cak nu dayut ge pan ngingung aing sia. Teu senang nu dayut, goblok teh kiuci. Sampugu aing mah dayut ge jangan lain kurang dahar. Sebeudad nya eta pugu maksudna kayak gitu. Aya dayut loba dahar, aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang, aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi, jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana, aya deui gegeplak di dahar deui. Terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema.